Dulur-dulur di lembur orang arek ngeplog ya, ngeplog na motor katanya. Orang hayang itu nguslilo itu misi orang hayang ngeplog na motor teh nguslilo itu lur yang kumaha gitunya alus apaan teh orang ngeplog. Nah kakareken ya nu kieu jeung kumaha alus apaan teu sorana kitunya dina ieu dina HP ngeplogna. Kan batur mah aya make GoPro, aya make action kamera nu lain-lain kitunya. Urang mah ieu we naon ngaranna HP. Nah aku masalahna teu kabeulit ya gitu, nyobaan gitu. Bagi dulur-dulur mun arek kos orang model kieu gampang kok ngadownload namun seperti nanya support make aplikasi gitunya. Aplikasi nanti open kamera aya dina Play Store open kamera. Nah jeung ieu urang mikna aya dina ieu bangsa Tokopedia terus Shopee nu kara ditu murah da, aya nu saperangkat aya anu papisah gitunya ya. Urang teu ya make splitter mikna ya mic clip on biasa. Sok we dulur bisi hayang ngeplog teu kudu mahal-mahal lah, make HP ge jadi gitunya, make HP oge jadi. Sok we cobaannya. Ya anginna gede ya, anginna gede, noise-na gede. Tah dulur sok we nya gitu. Teuing urang ge da itu ngobrol naon nya teu ieu saukur ngajelaskeun gitu. Namun hayang model orang kieu aya aplikasi jual belina dina ieu dina naon ngaranna teh dina Play Store Tokopedia. Namun maraneh kitunya hayang neangan ngaranna ieu Cistrap. Cistrap jeung HP aya kan anu jang GoPro, anu jang HP. Nah sok we teangan da pasti aya. Urang ieu teh arek neang dulur nya sakalian we bari ieu ngeplog motor gitu. Dulur kumaha nya ngeunaheun teu kena mun nah kitu lah. Ngesnya cukup sekian lah lur, cukup sekian dan terima cukup sekian cenah. Hatur nuhun kana perhatosana, hatur nuhun parantos nonton video vlog ieu nya. Anu nonton nuhun, anu teu nonton nya teu naon kitu nya sing ieu nya gitu. Pokona mah tong poho pokona mah nya cukup sekian deui cenah nya. Hatur nuhun, salam Sunda. Oke.